إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'dah. Para ibu, bapak, jamaah tarawih anu kusim ari dihormat, kalian gede aya sarana kalian manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana dipaparin wiswa didugikeun deui kana sasih Ramadan. Tikawit tadi maghrib urang parantos lebet kana sasih Ramadan. Sasih Ramadan teh sasih kasalapan bulan Hijriah. Seueur fadilah sasih Ramadan anu diterangkeun dina Al-Qur'an sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan teh bulan diturunkeun dina Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa barakatim minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Lajeng bulan Ramadan teh diwajibkeun saum sasahsih lamina. Paman syahida minkum syahra falyasumhu. Saha jalma anu netepkeun nyaksian ieu bulan Ramadan maka wajib saum. Anu katilu dina bulan Ramadan teh aya peuting anu nileuna langkung 1000 bulan. Dina surat Al-Zilzalah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Anu kaopat dihampura dosa-dosa jalma anu saum kalian iman sarta miharep karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis disebutkeun imanan wa ihtisaban. Kalian iman sareng miharep karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab. Anu kalima saha-saha jalma anu salat wengi salat tarawih dina Al-Qur'an disebutna teh qiyamur Ramadan. Rasulullah ngadawuh man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gufiro dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Bentukna majhul gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Anu kagenap nyatet simkuringnya pintu-pintu surga dibuka ku Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah. Lamun sumping bulan Ramadan dibuka panto surga. Anu ka-7 panto langit dibuka ku Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwabus samad wa gulliqat abwabu jahannam
wasulsilatis syayatin, dibuka pantau-pantau langit, ditutup pantau neraka jahanam, serta setan-setan dibelenggu kerja manu saum serta miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu kadalapan iktikaf di masjid serta seueurkeun ngaos Quran. Tadi ogen bulan Ramadan teh bulan diturunkeun Al-Qur'an. Padilah maca Quran sahuruf dizikr ku Allah saja 10 derajatnya. Anu kasalapan umrah sasi Ramadan nilaina samisareng haji. Aman umrah tapi Ramadanan hajjatun, saja manu umrah sasi Ramadan nilaina samisareng haji. 10 dinten 10 malam terakhir ngarupikeun malam-malam anu kedah leres-leres berkualitas dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu ka-11 bulan-bulan pinuh ku kaberkahan, syahrun mubarakun. Anu ka-12 sareng seueur-seueur deui ya. Nyatet semkuringnya. Jadi bulan Ramadan teh bulan persamaan. Di sadaya umat Islam sami ibadahna bulan Ramadan teu aya cacah, teu aya menak, sami sadayana. Serta ibadah anu lami, dina ibadah aya ibadah. Keur ibadah bulan Ramadan teh, keur saum Ramadan teh tiasa ngaos Quran, tiasa salat, tiasa sedekah. Dina ibadah aya ibadah. Ya, eta nya. Serta bulan Ramadan teh bulan pendidikan. Pendidikan, leres-leres dididik. Ulah kacaturkeun bulan sandewara. Ari dina bulan Ramadan mah rajin ibadah, engke geus bulan Ramadan teh kedul deui. Tingali lamun ningali artisnya bulan Ramadan teh ditariung. Liwat bulan Ramadan leungit deui, leupas deui ya. Eta di antarana nilai-nilai Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamangpaatkeun Ramadan dipaparin kasehatan sareng kakuatan sarta urang sadayana tiasa berhasil sabab tujuan saum teh nyaeta takwa ka Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya aranjeun teh takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu mudah-mudahan nya kulit kuliah 3 menit nya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten malam pertama ditunjuk simkuring jadi imam sebab simkuring jadi pangkolotna, nanging sanes sebanding sareng ilmu nya. Kolot umur wungkul, ilmu mah masih kene di bawah para bapak, para ibu sadayana. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sakitu wae aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.